Jepangna ku dihaturanan linggih ku tuang Rama teh teu aya kajaba pikeun ngungkulan alam marcapada kasep alam marcapada ayeuna lain ganung harti pikeun numpes kajahatan tapi ieu mah urang berusaha urang usaha urang neangan tarekah nyaeta pikeun ngaleutikeun tensi kriminalitas urang ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan da dimusnahkeun moal bisa saha jelemana anu bisa ngancurkeun atawa ngamusnahkeun kajahatan moal aya lamun aya jelema anu ngabogaan tekad pikeun ngancurkeun kajahatan supaya ulah aya di dunia ieu sarua jeung ngarumpak kodrat eta sabab ari hade jeung goreng geus diayakeun ngan urang mah berusaha pikeun ngaleutikeun ruang lingkup eta kajahatan nu mata ku daek ngarona sis kamling teh eta da moal musnah ai kajahatan udah geus diayakeun ngan minimal urang teh atuh eta sombong bedegong nu aya dina diri eta teh kajahatan keneh wayahna eta heula ngan supaya aya guna jeung manfaatna pikeun kapentingan balarea tadi dieu meureun kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun leres nya kakara aya guna keur balarea nya leres tah kajadian alam marcapada meureun kasaksian ku Anoman hareng-hengna ku dedengean masyarakat dunya ngamarudah sagedengeun ti kauntungan teh di mana datang hujan tapi karugianana teu kurang deui banjir teh datang halodo kurang cai kahuruan teh tah setiap datang perkara teh naha bet ngajadikeun ajab leres da dosa-dosa jelema memang dosa kena jelema tapi urang usaha leres keun kajadian alam mah ngan ieu teh aya sagedengeun kajadian alam teh ieu teh aya ulah jelema aya pagawean jelema ai jelema na teh berpangkat jelema na teh dipikas segan ku sararea ya nu matak tah bahayana eta teh kitu di mana jelema dipersaya di mana jelema geus disemah-semah geus dipunyung-punyung ku batur di mana manehna salah eta kasalahan teh bakal tepa ka sararea hartina babari pisan ngaliarkeun taleus ateuna teh tapi ieu teh wayahna ulah waka dibewarakeun ngan ieu mah cukup keur urang nah aya rahasia naon ieu teh kieu saurkeun wae adi leres kieu aya kajadian alam marcapada anu teu kaharti ku akal puguh ari angin puting beliung mah puguh ai kahuruan mah puguh ari banjir mah tapi ieu mah aya sababaraha kali kajadian sagara sabadarat alias tsunami ukal eta kasep ieu teh aya kasang tukangna ieu kasang tukang teh muasaha anu bakal bisa ngarengsekeun lintang ti hidap Anoman perbansana suta nu matak ayeuna dihaturanan teh wayahna kudu ngalibatkeun diri kana ieu kajadian kumaha wayahna we Anoman dek diperdih dina waktu ayeuna gawe
yogiken tanaga sarang emutan bujeng ia kapurut barganing tanaga larapati kasangakeun naon anu kedah dijalankeun demi keselamatan marcapada ari dosa mah dosa urang dieu keneh kumaha dina zaman baheula anu geus kaliwat ler aya jelema anu keur tatapa hayang boga senjata anu eueuh nu ngelehkeun eta senjata teh senjata pangampuhna di alam dunya kulantaran hasi gentur tapana dijabah nya dibere senjata nengala hadiah tina hasil tatapa puasa kahayang manehna dan dijabah wae jelema mah kahayangna teh dijabah wae dijabah dek kana hade dek kana goreng dijabah nah ari boga cita-cita goreng dijabah wae apan adil ari pangeran mah ieu teh pangeran teh nanaonan atunya alus acan ngarti mah teu nanaon mending keneh halewoh nu bodoh mah ieu teh saolah-olah urang teh diadukeun ku pangeran ai kitu nya pangeran ngayakeun nu jahat pangeran ngayakeun nu bener tuluy para saya geuning saolah-olah diadukeun ku anjeunna eta salah sahiji pikiran anu keur dieu anu purak ieu kayaknya nanaonan atuh ieu teh keun bae dan nu bogana rek kumaha-kumaha oge naon urusan urang iya nya kudu kagunganana urang mah derma nya ongko ngayakeun nu jahat geura tah tapi keur pikiran anu iman takwa ka anjeunna mah moal pati-pati pangeran nyieun hiji kajahatan sabab eta ku ayana nyieun hiji kajahatan teh keur nyitak jelema anu bener gerapek pikir eta perkara nu jahat datang teh keur nyitak jelema-jelema nu saroleh diayakeun Firaun teh keur nyitak nabi maha anjeunna mah dina sagalana kieu we atuh ayeuna mah aya anu man sok lalajo wayang sok sadalangna tarmo atau dalang sano resep lalajo wayang resepna aya teh geus merangkeun naon pangna diperangkeun sapertina nya mode nu jahat gitu jeung nu bener tah lamun anoman nempok nu jahat dina wayang kumaha geuleuh tapi dalangna mah nyaeun grapek paok dornana da ngamuk dalang teh atuh kuno lalajo bari pika geuleuh teh dorna mana ai ku dalangna bajuna kuleuheu digenti deui cetna kuleuheu dicet deui kitu ai nu bogana mah nu kagunganana mah da puguh nu kagunganana nyaeun nya eta urangna we
sabab anjeunna geus nyieun pelaturan tak aturan anak supaya maneh ulah lepas ulah ancurub kana jurang katunggaraan teh tak ieu pelaturan anak agama disebutna la ilaha illallah iya nya